Gunem Catur dina episode spesial pepelakan. Hiji deui. Ngelos, ngabahas wartos nu atos-atos. Ngelos, ngabahas wartos nu atos-atos. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kanca mitra saya dulu aban jauh di Filmuran wagang di Padesan anu dumung tetap perengena di Lembur Matu Banjar Karang Pamidangan. Masih nyarangan Pak Wakil Bupati Garut di Ngawaos edisi spesial menanam. Jadi akhirnya edisi spesial pepelakan. Jadi mangsana panen bakal kasampir jaga. Ayeuna mangsana melak. Lamun pamimpin getol nanem, hartina eta pamimpin punya visi ke depan, punya visioner, visina ka hareup. Nah, kumaha geletuk banduna kecebur China, kusabab melak tangkal matos episode tadi. Ayeuna melak lauk. Melak lauk. Ya, siap. Lauk naon nu ditanam? Iya lauk mas ya. Lauk emas. Coba tinggal lauk emas. Mas bareureum teh atuh. Lauk emas beureum. Bismillahirrahmanirrahim. Tuh. Ya. Palurah lumayan bener. Pak. Iya situ tadi sakedik kantos disinggung ku Bapak bagian tina sumber mata cai nu aya di dieu. Ieu teh lebet kawasan Kecamatan Cisurupan. Statusnya ieu milik pemerintah atau napi? Iya teh situ teh kagungan perhutani. Situ perhutani. Hutan lindung. Hutan lindung. Hutan lindung masuknya hutan lindung. Jadi kawasan konservasi lah nya. Kawasan konservasi. Oke. Mung masyarakat di dia lewat KTH kelompok tani hutan. Kelompok tani hutan. Ngiring ngelola di dia. Ngiring ngelola. Salah sawiosna ngelola ieu situ ieu danau. 1,7 hektar. 1,7 hektar. Ya. Tapi pemaningali bentangan sapertos mengkerut Pak itu ngalitan. Iya kan iya kepala dia. Oke. Teras kepala dia teras gitu. Iya teh manfaat cai upami dideskripsikan ke handap sabaraha desa Pak di dieu teh ti sumber cai ieu teh. Pak Kades. Pak Kades sabaraha desa anu kamangpaatan ku cai ieu kacebor Lamun ka handap bagus. Kalau Des bagus, kakap. berarti desa Sirnagali, Sirnagali, ya 2 desa lah. Sinaraga aya Sinaraga. Sirnajaya. Sirnajaya. Sirnagali. Sirnagali. Tidak. Tambak Baya masuk. Tambak Baya. Jadi kan Camitra Sadaya Tambak Baya aya desa. 3 Desa dengan desa Tambak Baya. wargana di antawisna tiasa nampi manfaatin ieu cai. Pak, kapayun rek dikumahakeun ieu teh supados langkung manfaat ka masyarakat. Nah, ini kan terus mulai penangkalan. Penangkalan. Jadi kudu ditarik heula tanahna. Harus di Normalisasi. 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 Insyaallah Normalisasi. kita programkan ya Pak Kades. Ya, 2022 kita keruk ini. Ya. 2022 dikeruk. Mudah-mudahan bisa 21 ya. 2021 bisa keruk. ya. Nah, sehingga airnya kembali normal. Gitu. Pepelakan oke, dia langsung seueur pepelakan lauk. Gitu. Jadi normalisasi anu direncanakan pemerintah paling telat 2002, mudah-mudahan bisa 2000 tong hariwang di mejana ge meja beliau. Ku kami di tanda tangan isu ge bisa. Kayak ku Pak Bupati. Pak Bupati sangat mendukung. Sangat mendukung. Jadi aipen aya bupati jeung wakil mah saraga sajiwa atuh Iya. maksudna bisikan Pak Wakil eta bisikan Pak Bupati. Bisikan Pak Bupati, bisikan Pak Wakil dalam kaitan kebijakan. Ya, catat. Tapi masyarakat dia kada sadar, aya proses. Namina birokrasi itu aya proses. Jadi ulah seperti meuli permen, ngasongkeun duit 100 menang permen hiji lompat. Aya proses dengan pemerintah. Aya. Ya, Proses. betul. Laras. Kira-kira kumaha ya mekanisme nanti kudu nyeun proposal, nah kudu mawa masyarakat demo atau kumaha apa yang terewe kami mah. Cik, Cukup ya kan ke desa atau Di desa atau saya desa Insya udah Allah. siap. Desa Desa. 2021 sudah saya Tuh. anggarkan pada karya 50 juta. Pak 50 juta masa eutik atuh Pak. Ini kan tinggal di kabupaten. Kabupaten. Pokoknya mah desa nyuhunkeun mah kasih tiket di kabupaten. Kabupaten. Insya Allah nanti padat karya minta saya ke Pak. Oh, Woi. tambahan padat karya. Surak atuh surak. Ieu mah kumaha dibantuan cari cing
wae. Mahal mau aktor tukang ngegesek. Doakeun lauk. Laukna sing baradak Doakeun lauk sing badak. Pokona laukna ge wah ieu mah bibit unggul deui. Bibit unggul bisa. Jika unggulan lauk emas nu aya di Garut, Bapak pasti apa? Hiji Lauk emas mah sumber protein. sumber protein. Nu ngajadikeun rakyat masyarakat cerdas tuh karena sering makan emas. protein. Di antaranya tina lauk emas. Jadi itu nggak pintar masyarakat, lebih pintar. Gitu. Tapi kade lamun geus pinter masyarakat lah minteran pejabat. Tapi ngader pejabat di masyarakat Kang Pesnalos gitu kan Pak. Nah, tuh. Sakedik Pak hoyong terang ieu peta ieu teh upami di naon di nya dideskripsikeun ku kata-kata. Bapak hayang jadi naon ieu kawasan salianti konservasi. Konservasi mah yang paling utama. Sabab tina konservasi bakal lahir nu lainna. Ya, nu lainna teh naon? Masyarakat tiasa ngamanfaatkeun hasilna. Jadi ekonomi bergerak lah ya. Bergerak tadi. Nangkana lamun berbuah bisa dijieun produktif. naon wae kan gitunya. Kayak manisan nangka, Manisan nangka, keripik nangka gitu. Atuh meureun laukna ti dieu meureunannya lamun kurang dipelihara mah ya. Gitu bakal Biasa. ngagedean ya ku masyarakat biasa dialah ya ditaruang gitu. Jadi sederhana mah meureun manfaatkeun naon nu aya, jejehkeun naon nu katara kitu nya. Tah, gitu. Mudah-mudahan kalasa karampa manfaatna. Tah, eta. Da ai warga mah simpel Pak. Karaos kahartos artos. Leres teh. Iya. Tah kitu kanca mitra sadaya gunem catur dina episode spesial Hiji pepelakan. deui. Hiji deui. Jadi wisata. Wisata. Ya, Wisata. berbasis desa wisata. Iya. Pak Kades tos aya babala gonjakan atau napi babala gempungan di warga masyarakat kanggo ngawujudkeun desa wisata di desa Sudah, ieu? sudah. Atos. Berarti upami kitu tos klop. Kantun sing seueur ngadoa, sing seueur angkat ka pendopo, tepangan Pak Wakil Bupati sareng Pak Bupati ngarah tereh programna maksud teh. Da ribuan atuh nya nu ngantri teh. Sip. Bah. Sip. Amun teu ngasuhan pangamuran kateda beli basa kirang merna, kirang tata, kirang titik, kirang duga priga malum jalmi. Teluput telepat tina kawasan. Da aing ngaos magogonjakan. Mudah-mudahan babaledoganana aya nu katinggang. Babala gonjakanana aya nu katepak. Terus mere manfaat oge hasil kanggo masyarakat sadaya. Sakitu nu kapihatur urang teu di handeuleum sieum, urang teu di hanjuang siang peranti nyokot ninggalkeun babasan Sunda baheula masih nyarengan dina episode ngawaos moal tangtos lawas. Bakal kasampeut di dina episode anu bari tepang. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.